Aya nama panen enggeus, aya nama bagian iya babat sisian amih tereh dipaculan deui. Ai ieu teh batur teh geus tandur kitu euy. Tapi jama-jama acan di dieu na. Bari urang mah can ngeuman parena gen. Uy, Iya. Bagian macul euy, tereh tandur deui euy, tereh panen deui. Beyo guys, loba disisian tereh digalang yo. Cih geus ngeuman can ieu na, parena. heeh kapan doi teh ka babat sisian amih tereh dipacul, acan urang mah can ngeuman ieu. Kaburu ngeuman agen. Oh heueuh tah leheung atuh ai batur can ngeuman mah sarua euy. Heueuh tereh ieu dipacul. Nu aing geus rek dipacul. Pokona mah nu aing mah nuturkeun batur we nu sawahna saeutik. Nu aing mah sawah mah geus puguh lega. Ngan di ayeuna direukeunnan ieu dipacul ti ayeuna. Heuh atuh jung do ai mana ek macul mah. Awas ya hiligin gitu. Jung atuh lah. Mana sawahna tah lebih biasa nama. Hari Minggu di imah gabut itu zaman kemarananya ini nguseup ayeuna mah heula ka walungan. Ih, aing mah tadina teh ek uling ieu teh. Siki do kalah ka sawah kudu nganteuran deui ieu cai bari tinggaleun. Sawah nu mananya ieu teh siki do teh? Teh loba teuing sawahna. Duh, ieu teh batur teh geus tarebal euy. Aing bisi teh heula. Tapi baelah maksakeun we. Sugan aya nu macul. Baelah panas poe ge maksakeun. Duh. Gaskan. Beo. Panas poe kieu maneh ka mana mah moal useup. Nyek nguseup atuh neangan deungeun ajang di imah. Ka mana ieu mah mau karung? Biasa ieu budak ngora ek tebar ka sawah, maneh moal tebar. Boro-boro tebar atuh sawahna ge teu boga. Sugan teh boga sawah, tadi nama ek ngajak tebar bareng. Ya atulah urang teh heula heuh ek tebar heula yo. Jung atuh lah bari nage aing mek nguseup. Waduh, heula. Sok kuat merit lah, bera maradang di tereh ngendog. Panas kieu euy. Hayang ini. Bisi heula lah. Cihna itu meri kalah digiringkeun ka hilirna rek dikamanakeun. Cihna itu meri kalah digiringkeun ka dituna rek dikamanakeun. Hai kabeh ditukeun tuh kana sinan yang dahar da bogeun pamikiran ieu, moal ka mana-mana ieu udah. Bera, cai-cai acan ieu teh meni haus aing panas poe kieu. Aya tah lah sok dieu heula we. Panas kieu aing haus. Mana ieu cai Neng? Oh itu dah haus ieu. Buat imah mah pan teu moal cai tah aya ge eta tah cai sawah. Ih, banyak kudu muyuk cai sawah atuh. Sok aneh maneh mah tempat sawah kita mau cai-cai acan aing mah. Sateulah cong balik yeuh Neng. Minum yeuh lah. Panas kido teh nya ieu teh. Tapi aya salana mah. Tungguan we di dieu kitu dieu heula. Teu aing mah. Si Obos dititah dengan model itu jeung foto. Tapi naonnya euy? Geus ka nyusu ka sawah, aing ka kebon, teh ka gunung. Ieu euy, neangan. Ayo wewe euy. Laikeun kita jadi foto model urang euy. Kita ah. Nuju naon Neng nyali rawa tuh? Lah, ulah ting bebe jages boga salaki. Pura-pura lajang we lah. Oh dia, nuju amang we di dia. Manawi bade ka mana?
Bisa jadi foto model orang tanyakan lah. Nah lanten neng Abi Roy di agen foto bade milarian foto model bade kersa tuh. Oh, nami abi Christine. Bade dipoto di mana ieu teh? Hayu, bade. Ngingting jauh-jauh teuing neng di dieu we yo di persawahan enak pemandangannya geura. Yuk. Oke dia neng geura. Tah. Iya tah sok dinya tah. Cih, kapan itu teh pamajikan si Kido? Naker ngobrol jeung saha itu jeung lalaki. Ah, ieu mah mapi bener euy. Urang kudu bebeja ieu ka si Kido. Da. Aduh, di jalan butut tidak. Ieu ngagagaleng karagi menang 2 hektar dia doh. Tapi geus nyeri cangke. Gua nu ngagaweane dipuhna ieu rek nguruhkeun kana mesin teu boga duit. Aduh veles geunan euy. Sugan we atuh hasil. Da ieu. Pamajikan maneh. Duh, naon atuh gogorowokan riweuh pisan kumaha pamajikan. Tadi kita kuna naon ieu pamajikan malah. Maneh masuk kari riweuh pisan kaya naon atuh. Ieu Dok, pamajikan maneh tuh dina saung itu keduduaan jeung lalaki tingker naon do gowat do campurkeun do. Wah, maknya jeung lalaki sejen aing mah asli teh heuh. Ku atuh nancang sampurkeun. Gowat lain deh da. Wah, aing mah ini mau lautan jeung pun kan menang teh. Tuh, aya balong ini juga aya lautan. Tah, juga anu laukan we di dieu. Jih, naja materi kunaon rusuhan gitu. Na teu kadeuleu aing keur musuh. Aduh, hampura mang. Teu kadeuleu nya hampura euy. Aing mah kabar asuh. Lah aing mah balik we ganti baju lah kabar asuh geus asup angin. Oh, oke gaya neng. Oke, sip. Udah. Bentar. Oh bos. Oh ya. Kesana bos. Oke. Pamit jalan neng. Ya. Di telepon si Obos ya. Kirimnya foto nanya. Siap. Calling we. Oke di WA aku nya. Lumayan menang foto jang update kena WA ya mah. Minum heula da. Nu mulai. Aing ganas lumpat ti bawa ranting ieu pana wewe aing sorangan teh jeung lalaki ieu lah aing nipu eta mah euy. Ari maneh kunaon ki do? Lulumpatan maneh ti bararanting jiga di udag bagong. Aduh ieu mah lulumpatan sotenan geus teu kuat euy. Hayang dahar ieu. Dahar atuh ya dahar. Jeung naon ieu deungeuna? Lah nu Wah, tadi isuk-isuk. kerupuk jengkol lah beuki bisa nih mah euy. Geus maneh tah dahar heuh urang mah da geus ti tadi di dieu balik. Mal dahar maneh? Moal, ieu Ujung budak ceurik. Heeh, Jung. Ah, dahar euy. Lah, aing ka lagi dahar ge geus teu nafsu aing mah euy. Mongan aing kalah ka lompatan ka dieu bari ditipu. Ah, ieu mah aing mah sateungeuna asa kudu dikait beheung ku pacul ieu mah lah. Aing teangan aing jadi snaing naon. Ah, geus teh tebar teh tinggal murungan bisa dikacak kumeri. Woi. Cina kunaon a? Nya udah aing merasaan mangaliwat tungkun kunaon nya umbak-umbak kitu. Tuh kadeuleu aing keur tebar sia teh. Nya dileyak sagala. Duduleut tah mata teh. Naon atuh mang, duh, gorowokan ki di tengah sawah aing marusui hayang madah balik. Anjir, eta jalma teu rumah salah pisan geus nincakan bini aing polodos kitu ku aing suntrungkeun kitu ka sawah. Rusuh ge atuh deuleu sia teh kehen tah bini aing ruksak. Mampus tah kop sia hakan. Ah urang mah nyeri hate betot tuh si itu na. Sarua aing jeneng heueuy. Dok, teuing lah set pengaruh nyuntrungkeun. Dok teuing lah sia teh kehead. Tolong dada saya sakit. Woi, tulungan yo. Kisalap aing.
Nah, cek aing ge si Riris di dia ya. Cek aing ge kapanggih ku aing diteteangan teh. Lah, nipu bongan ka aing. Ku aing heeskeun di sawah geura. Aing maneh kunaon ci do urang ke di sisi galang tengah halangan jalan aing maneh kalah nabrak aing. Lah si matungan dusta ka aing ngawadul tuh genan ket. Cenah ieu na teh lalaki cejeng awewe aing di saung. Heugna mah eueuh ket lah. Nyaho atuh da tadi mah bener jeung lalaki aing mah teu ngabohong ieu ke hete sia mah tara percaya ka aing teh kana aing can haji. Buat atuh ieu bantuan. Oh iya nyekel kana bener betul. Aing mah ek nulungan. Kalau aing nu bebas ieu na sawah bujur aya nu matot. Aing Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.